Pertama kali nyieun pindang bandeng. Nah, jadi caritananya barudak ieu bandeng hayang dipindang. Teuing eta pindang naon sih ya budak eta meureun nu dibungkusan ku daun teh ya. Teu nyaho di darian ngaranna naon ngeun di aing meureun kieu bandeng pindang. Pokona mah kitu beledak dak aing ge teu nyaho. Atuh heuh ieu lauk anu dibungkusan ku daun teh dak naon ngaranna naon ja pindang lain. Laju ieu samaranna dak tomat nya supaya hasem. Aih ieu meureun tomat jarampai terus gesere sagala ieu dak aya koneng pokona mah bumbu 12 BI dina ieu geus diasupkeun ka dinya tadak heueuh ulah poho diuyahan jeung dimecinan dak biar ada rasa tah geus diuyahan mah digalo-galo seuna nyampur rasana. Mun bising teu lengkep ieu dak samaranna taja ieu ku aing diberean salam sagala pangseungit ngeun tabeh heudak jelema mah pan loba kakurangan ieu ulah poho dak lanjut dibungkusan tah loba anu ngabungkusanna ge dak heueuh ieu mantuan lobaan be pokona mah lobaan geus dibungkusan terus bak dibungkusan bae kabeh dibungkusan ieu nya geus di kieu mah atuh heuh pan lanjut dak geus dibungkusan nya ieu diseupankeun tah kana panci dak biasa ka dikukus atuh heuh dak diseupan alias dikukus jas supaya asak tah geus kieu mah pan diengkeun heula dak 30 menit tah sajam kumaha daria bae kumaha aing bae da ieu ge nya atuh heuh jas sampe asak beh intina mah.